Batara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki mitra dongeng Sunda anu tetep satia di mana bae ayana. Wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Aki bade neraskeun hanca dongeng anu katunda kamari anu judulna Batara Kala. Harita teh Batara Guru bendu lantaran kapalaina ditampik ku Dewi Tanana. Kumah nasib Dewi Tanana salajengna sareng kumah terasna ieu carios sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina judul Batara Kala bagian anu katilu. Wilujeng ngadangukeun. Ari Batara Guru ngadangu pangjejeleh ti Dewi Tanana teh kalah asa dilelece. Asa dioconan, asa diheureyan ku Nyi Mojang. Nafsuna anu geus ngagedur ti tadi kalah wuwuh ngabebela. Ngalentaban kasakujur badan geus teu bisa dipahing deui haok nyentak bari tutunjuk. Dewi Tanana, anak kitu mah maneh teh geus teu bisa dibawa nyarita. Yeuh dengekeun omongan kaula, daek syukur teu daek rek dipaksa, sabab andika geus dikersakeun kudu marengan kaula. Oh Batara sing emut. Dewi Tanana reuas ngadenge kitu mah. Mana komo barang ret kana pasemon Batara Guru anu memang nyaan geus teu bisa nahan nafsuna. Dewi Tanana unur-unuran bari taki-taki. Bisi Batara Guru ngarontok. Sedangkeun Panjina Rada anu ti tadi ngabandungan geus teu bisa nahan kasabaranana. Teu panuju kana sikap jeung talajak Batara Guru. Jung nangtung bari singkil sejak ngemutan ka ingkang rai sangkan ulah kamalinaan. Adi Guru sing emut. Nahabat kamalinaan teuing cik sing sadar. Nahabat jiga nu teu boga papagon diri. Adi Guru teh dewa, ulah kitu Adi Guru, ulah kitu. Bari luncat megatan kanurek ngarontok putri. Kakang Narada nanaonan ieu teh. Ulah kitu Adi Guru, sing emut kada wiwitan. Nyingkah Kakang Narada, ulah kumawani milu campur kana urusan kaula. Hiling, init kaditu. Batara Guru buncelik bakat ku ambak. Boro-boro eling atawa babalik pikir malah mah kalah ngaberung nafsuna. Tapi Panji temikeun. Lamun Batara Guru tepi kami lampah nirca ngalajur nafsu ngumbar amarah. Ku kituna sabisa-bisa ngahulag ingkang rai sangkan ulah katutuluyan. Tapi senehurung cai caah. Saha anu wani megatan batan pepeling ditarima kalah kabarerang milu dicarekan. Panghulag ti Panjina Rada teu dipirosea atuh ukur ngurut dada bari ku mencrek Panjina Rada teh. Tepi kaki itu Adi Guru ningal Panjina Rada taakeun Batara Guru socana ngagiler deui ka Dewi Tanana anu memang geus anggang balas ngejat. Teu antaparah deui gajlang luncat bari ngagero. Tanana, rek ka mana ha? Dagoan kaula. Dewi Tanana ngejat deui manengan sajorelat. Temikeun lamun kudu serah bongkokan kanu keur ngalajur nafsu mah. Atuh Batara Guru teh kapoosan, nafsuna munggah ngagedur. Akhirna sababaraha kali Dewi Tanana dirontok rek dirungrum. Tapi ngeplos deui. Sabab Dewi Tanana balicat ngejat bari geragero menta tulung. Aw, tulung. Dina kaayan kitu Panjina Rada masih kendeh ngelingan sabisa-bisa. Tapi tetap teu diwaro. Nya akhirna mah rumasa sisip ku pangarti teu sanggup ngelingan kanu keur ngaberung ngajurung nafsu. Pamungkasna Panjina Rada ngandika. Adi Guru, ari teu beunang di pepelingan mah teu nanaon. Tapi omat ulah rek mamawa kanulian.
Lamun isuk jaganing geto ayat tunggul sirungan atawa catang supaan, ulah rek ngariweuhkeun kanu sejen. Si kakang oge mung kaciwit kulit kabawa daging. Tah ayeuna kakang moal milu jeung teu hayang milu campur. Sejamulang ka Suralaya, amit adi guru. Cacap sasauran kitu panjina rada ngablesat hiber ka Suralaya. Teluak liuk deui ka Batara Guru anu keur ngaberung ngalajur nafsu. Angin ngaguru handaruan seahlir hujan silantang. Langit anu tadi bengras ngadadak angkeub. Kocapkeun Dewi Tanana. Barang nenyo Batara Guru anu sakitu nafsuna, gancang ngejat ti payuneun Sang Batara. Lumpat sakalumpat lampet teu nolih kana nanaon bakat kusieun. Balucat balicet nyingkahan anu ngudag di barung kuratugja jantung jeung hate anu pating sareblak. Kituna teh badi jeung kukulutus dina hate, nuros tunyung. Aya dewa kaleulewihi ingkar tina papagon kadewan. Teu nyana teuing batrek tepung jeung nu burung. Nun Gusti numur bang alam, mugia nyalametkeun diri abdi. Ari Batara Guru anu geus kalimpud ku nafsu, sakujur awakna geus karerab ku seuneu asmara. Tangtu bae teu mikeun lamun Dewi Tanana tepi ka ngejat teh, atuh gero ngagorowok bari tutunyuk. Hei Tanana, rek lumpat ka mana andika teh ha? Dagoan sia Tanana. Belesat Batara Guru lumpat ngudag Dewi Tanana anu ngaberung tambah sieun. Komo ngadenge anu susumbar kitu mah anu lumpat jeung anu ngudag sarua gancangna ting belesat di marcapada. Kasebut anu keur sieun, lumpat sakainget estuning tunggul dirarud catang dirumpak. Aya jurang di sorang aya lamping teu dihiding anu dipalar sangkan anggang jeung ngudag teu kasusul kuno gejul. Duh Gusti, nah si teu uyahan teh kalah beuki deukeut. Gero Batara Guru tukangeun, "Hei Tanana, dagoan sia." Belecet Dewi Tanana beuki tarik lumpatna, munggah apeng-apengan bakat kusieun. Anu ngudagnya kitu keneh. Nafsuna kalah ngagedur amarah beuki nambahan, dipanglumpatkeun teh kalah asa dipapanas. Puguh bae pikeun Dewi Tanana mah matak samar polah, samar rampak, samar kana bakal salamet diri. Kutarik-tarikna anu ngudag, Dewi Tanana geus rek kasusul. Nenyo kitu Dewi Tanana tambah tagiwur, dina kaayan kitu kadalisan anu teu munasabah. Dewa Guru, ari ngaku rajaning dewa ratuning jagat tribuana, tapi naha talajak bet kawas buta, nyingkah sia buta. Kituna teh Dewi Tanana bari terus lumpat teu eureun sanajan geus leuseuh, teu ngaso sanajan geus mopo. Ngomong naon sia teh Tanana, ulah lobat catur sia. Anggur mah ka dieu sing deukeut, ulah lumpat da moal aya gunana. Dagoan Tanana. Batara Guru kalah beuki nafsu lumpat gancang hayang geurang ngarungrum nu geulis. Tapi dihin pinasti kersaning yang dumampara. Lisan Dewi Tanana lir supata anu kacida matihna. Harita keneh Batara Guru salin jinis minda rupa, robah wujud malih warni jadi buta anu kacida badagna. Awakna halughug jangkung tanding gunung, sorana ngageleger kawas kuludug, matana hurung kawas panon sakembaran, jolad, lempangna gancang, saban-saban dampal suku nincak lemah, jagat ingeng lir dinagen kulini. Tatangkalan oyag, sorana seah ngaguruh, sasatoan ting belesat lumpat siunun dihakan buta. Tanana, sora buta ngagaur handaruan, rek lumpat kamana sia? Ulah sambat kaniaya, sanajan lumpat ka dasar sagara, ko aing moal burung diudag. Najan siang ngejat kajabaning langit, ngapak mega atawana ngambah jomantara, mo burung diudag.
Sapinterna awewe, sabodona lalaki, aing moal eleh kusia, dagoan tanana, geblig, geblig, sora dampa suku buta nincak lemah. Jagat kalah beki ingeng, puguh bae Dewi Tanana kalah tambah rewas, nincak ge asa teu napak, lempang asa kumalayang. Duh, cilaka, dah geuning bet jadi buta. Paingan teuing talajakna pikarujiteun da geuning lain dewa, tapi buta. Nun Gusti, abdi tulungan. Kitu sasambatna hate Dewi Tanana. Bari terus kabur jauh lumpat anggang tenolih kanana naon. Sedengkeun buta terus ngudag, sorana ngagerem handaruan awor jeung tinggarebligna sora dampa suku anu nincak lemah. Dewi Tanana wubuh tagiwur tambah hariwang. Pipikiran asa ngimpi samar kana salamet diri. Tapi lumpatna beki tarik buuk panjang nunuruban awakna pating rariab katebak angin. Barang keur jongjon lumpat, gok ka hiji tempat Dewi Tanana kaget ngarenjag reuwas. Hareupeun aya catang ngajegir badag. Reg Dewi Tanana eureun, bingung ku pilampaheun asa buntu laku puga gelampah. Sabab pijalaneun kahalangan ku catang. Edas ngahabet aya-aya wae gogoda teh. Loba naker bare bedanana. Aduh Gusti, kumaha nyapi petaeun itu si buta beki deukeut. Dewi Tanana ngahegak kesangna munggah ngucur maseuhan awak. Hei Tanana, rek lumpat ka mana? Benang siah ayeuna mah. Jolad, buta teh lempang ngadeuketan. Leungeunna ngaragamang rek ngarawu Dewi Tanana anu keur tagiwur. Sedengkeun nafsu buta beuki ngagedur geus teu kawawa. Ari Dewi Tanana nenyo buta geus ngaragamang teh maningal lenyap reuwas. Saharita ngumpulkeun sesa tanaga, bari jeung dibarung ku sieun, Dewi Tanana ngablesat luncat ngalengkahan catang. Bareng jeung kitu rambutna anu ngarumbay panjang nuruban oratna nyingsat, kolenyai bitisna anu mulus ngagelempong tembong. Kacirina ku buta mah ngolenyai koneng matak uruy. Buta anu geus teu kawawa ku nafsu birahi, nenyok kitu teh maning ngahegak reng hapranyu. Matana buncelik sungutna calangap, teu kawawa gebro kama ragrag kana lemah. Tanana. Buta ngagero rada kapengkek, panon beki buncelik, sedengkeun Dewi Tanana mah geus ngeplos kaditueun catang. Bareng jeung ragragna kama sang buta, eusi jagat ngadadakkeun nyeleung paciweuh. Bumi alam asa ingeung, langit ge asa rek runtag. Ombak sagara motah, sorana pating jelegur matak paur. Di jomantara seah ngaguru hujan silantang. Awor jeung kilat anu ting burinyai, guludug pating jelegur. Dewi Tanana ngoceak bakat kureuwas, terus mebus kanu suni. Awak ngadeg-deg kesang ngoprot bakat kusieun, bumi alam asa rek tungkeb. Sedangkeun Batara Guru anu keur jadi wujud buta, harita teh ngahulang miraga meneng, kawas anu kabur pangacian, teu karasa. Bareng jeung genylongna eusi jagat, waruga buta ngorotan jadi leutik. Lila-lila cileg ngajanggelek deui jadi Batara Guru anu asli. Bareng jeung kitu jagat Suralaya ngadadak ayam tengtreng deui sabihara-bihari. Kawah si Candra di muka leler, sora anu ngaguruh reureuh, kekembangan nu tadina peloy lir kaleob ayeuna calenghar kawas sasari. Malah para dewa ting korejat jarak-jag deui, widadari ting kulisik walagri, kasakit sirna sapada harita. Eladalah, ieu teh bet jadi kieu, nah naon anu geus kajadian, karunya temen ka Dewi Tanana, kaya kieu mah aing teh kudu buru-buru badami jeung Kakang Narada. Kakang Narada, bagiakeun ieu kaula. Batara Guru Hyang Otipati Jagatnata barang sadar kana kajadian anu cikeneh karandapan, kebat mulih deui ka Suralaya. Sejamo poyankeun ka ingkang Raka Panji Narada,
Belesat ngapung sang Batara dipiri ku angin anu ngaguru handaruan. Barang jog anyog kanu dijugjug dipapag dibagiakeun ku Panji Narada anu memang nak geus lami ngantosan. Sedangkeun Batara Guru gek calik dina kursi gading gilang kancana pasemon bangun alum ariras kana kajadian tadi. Bagia adi guru, kumaha bae kajadian di Marcapada teh, kumaha nasibna Dewi Tanana. Panji Narada anu kabaku kapanasaran gancang mariksa kasang Batara. Anu ditaros enggal ngawaler. Kakang Narada kaula geus teu mikiran Dewi Tanana. Nah habat sulaya tina panejamunggaran. Apa nalika urang duaan turun ka Marcapada teh? Sejak nalika nu keur tatapa hayang terang kana pamaksudanana. Tapi naha ayeuna bet jadi kieu? Ieu teh kumaha urusanana adi guru? Panji Narada ngaraos helok. Socana mencerong ka ingkang rai anu bangun gugup. Kakang Narada dangukeun. Sanyana kaula teh kareurewasan. Kaula sorangan teu nyangka yen bakal kieu jadina. Kajadian kumaha adi guru? Atuh barabat Batara Guru ngadadarkeun naon rupa anu geus karandapan. Ditetek teu aya anu kaliwat. Diterangkeun saujatra ka Panji Narada. Tah kitu kakang, saurna mungkas carita. Barang cacap anu medar lalakon, Panji Narada ngajenghok reuas. Menang sajongjongan mah teu sasauran, ukur colohok bari kumecrek. Panangan ngurut dada maperparasaan anu ngagolak. Malah mah ngupat dina salebeting manah. Matak ge adi guru kudu benang dielingan. Tapi can aya nu wani kedal. Kakang Narada cik kaula menta bong bolongan. Nah kudu kumaha ari geus kieu? Batara Guru ngadika deui. Bari neuteup seukeut ka Panji Narada anu keur colohok bengong. Cilaka adi guru. Kaya kieu mah pasti bakal aya kajadianana. Sabab lamun melak binih meureun bakal jadi tangkal. Melak bonteng moal panen cabe, melak cabe moal panen bonteng. Lamun geus kieu kumaha nyapi petaeun? Kakang Narada ku kaula oge eta mah geus kaharti. Sabab bener pisan binih nu dipelak bakal jadi tangkal. Ari anu ditanyakeun ku kaula mah kumaha nyapi lampaheun, sangkan ulah aya kajadianana. Kitu saur Batara Guru. Ngemu kahariwang dina manahna sabab geus kasawang bakal aya pibalukareunana. Nyalamun melak siki cabe mah coco we sikina sina burung. Geus tinantu moal metu. Kitu deui lamun melak siki bonteng pek-prek bae sikina sina pejet. Geus tinantu moal jadi. Meureun binih manusia oge kitu. Cocok we atawa pek-prek. Mun geus pejet meureun paeh, mun geus paeh meureun moal metu. Mun moal metu meureun moal aya kajadianana. Tah kitu Kakang Narada. Adi guru si kakang mah teu wasa ngalalangkungan. Geus ayeuna mah kieu bae kakang. Ulah alang kumapalang kagok berontok kapalang carambang. Mengpeng kama ngora keneh mending rucat sina rocet. Mending pek-prek sina pejet. Tah kitu Kakang Narada. Saur Batara Guru tandes naker. Kumaha carana adi guru? Kerahkeun para dewati sawarga. Parentahkeun sina maledogan kama. Tinggangan ku besi, ku waja, ku purasani, ku tambaga, ku timah jeung kunaon bae anu matak rujad. Bubukeun sing nepi ka musnah. Tah kitu Kakang Narada. Unjuk sumangga adi guru si kakang sejangiringan. Amit sejak marentahkeun para dewa. Cedok Panji Narada nyembah terus mungkur ti payuneun Batara Guru.
Beral kakang mangka sing hasil sing musnah. Kacaturkeun Panji Narada. Harita teh geus ngerid para dewa, sakur pangeusi Suralaya mah budal kabeh ngemban parentah. Ku Panji Narada geus dipapagahan, pikeun mawa gagaman anu berat atuh kabeh ge samakta pakarangna sadia pikeun ngarucat kama. Non Gusti, kedah kumaha salajengna itu para dewa sadayana parantos tatan-tatan kantun nampi timbalan tigamparan. Cek salah saurang dewa anu geus teu sabar hayang geraprak digawe, sabab geus kasawang lamun kama aya kajadianana bakal riweuh sarerea. Para dewa, megeus ulah loba anu dicatur. Hayu urang turun kamar capada, urang pada ngancurkeun kama bise aya kajadianana. Hayu kabeh turun. Ger para dewa surak, terus miang babarengan, burudul budal tisawarga, ngalet ngeungkeuy ngabanalet, ngemat-ngemat nyatang pinang, kadia sireum dina batu. Aleutan para dewa tisawarga lir pasukan para prajurit anu rek maju ka medan perang. Ngayonan musuh anu nempuh jurit, gegedugna Panji Narada kabayan dewa, angkat ti payun maninga gedig, dangah bangun anu taya karingrang. Ujang Nyai waktosna seep. Kumaha lalampahan Batara Narada salajengna, nah hasil ngancurkeun kama teh atawa moal. Antos waleranana dina carios Batara Kala bagian anu kaopat. Kanggo dinten ieu sakitu heula anu kapihatur. Permios cag.